الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبتأليفاته في الدارين بجاه سيدil mursalin. Al-awwalu an-niyat etanya. Kamari geus nerangkeun ngeunaan arti wudu, hukumna, kemudian naon deh entos teh. Arti wudu, hukum wudu jeung naon? Alat ya udah. Berarti enak masuk karena bahasan nomor 4 dina wudu teh nyata nerangkeun fardu na wudu. Kata fardu kamari geus artina fardu. Maksudna daripada fardu itu apa? Tos. Farduna wudu teh aya genep. Tak ieu sepakat. Artina sepakat sakabeh madhab. Ieu teh kaasup perkara anu disepakati. Jadi dina mazhab mana fardu na wudu mah sarua genep. Dan kita bakal aya perbedaan dina mazhab mah paling dina pembatalan, take bakal beda antara mazhab Imam Syafi'i jeung beberapa mazhab sejer. Terus deui dina syarat mungkin aya sedikit perbedaan. Tah kalebah fardu mah sepakat. Fardu na wudu teh aya genep. Ya sepakat kade. Tah nu genep ieu pangna disepakati sabab nyokotna tina sumber pokok tina Al-Qur'an jeung tina hadis nu genep ieu teh anu dicokotna tina Al-Qur'an nu 4 nomor 2 3 4 5 tah ieu mah nyokotna langsung tina ayat Al-Qur'an nyata tina dawuh Allah wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum hiji wa aydiyakum ilal marafiqi 2 wamsahu biruusikum 3 wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi nu kaasup pagaweanna mah pagawean dohirna pagawean badan fardu wudu nu 4 pagawean badan mah eta panu 4 eta meunang nyokot langsung tina Quran. Terus lamun nu 2 deui nyaeta fardu wudu nomor kahiji nu bakal dicaritakeun ayeuna. Nomor kahiji teh fardu wudu teh niat. Aya niat mah pagawean hate teh eta nyokotna tina hadis. Nyata tina hadis ieu innamal a'malu binniyat. Panjang nama wa innamal likulli imri'in ma nawa eta panjang hadisna. Kayak diajar. Engke mah da kudu minimal atuh katalar hadis teh 40 siki saumur hirup teh. Jaga keur asongkeun ka Rasul teh gitu. Lah nalika urang dianggap jelema kedul-kedul teuing gitu. Urang teu kuat jadi muhaddis oge, pakar hadis ieu atuh 40 hadis mah gitu. Minimal anu dikumpulkeun ku Imam Nawawi, urang keur ieu talar engke. Keur aku saumur-umur hirup nalar 40 hadis mah urang teu kabedagnya da aya kahayang mah. Tadi antarana salah sajina hadis anu aya dina Arba'un Nawawi teh hadis eta innamal a'malu binniyat. Artina pastina ari sahna pirang-pirang amal eta gumantung kumaha niat. Sadegeun ti antara amal teh pagawean salah sahijina teh wudu. Maka misti eta wudu kudu ngagunakeun niat. Tak dijadikeun fardu. Tegasna moal sah pagawean wudu sanajan dipigawe sanajan dipigawe ieu nu 4 perkara ieu lamun tanpa aya niat eta henteu sah. Karena niat dijadikeun fardu. Bahkan dina rubul ibadah lain toharoh hungkul. Hampir dina lolobana rubul ibadah niat teh eta jadi pokok. Hampir dina sakabeh pagawean nu jadi pokok teh niat. Kecuali engke dina rubu nu sejen, dina muamalah dina munakahah, tak mungkin ke aya perbedaan tingkat kekuatan yang pengaruh niat teh. Lamun dina rubul ibadah ibadah murni, ibadah mahdhoh
Dari mulai toharo, sholat, saum, zakat, haji, niat teh eta jadi unsur pokok. Nah, salah sahijina toharo adalah wudu. Maka ke niat dijadikan fardu. Jadi niat mah nyokotna tina hadis nu bieu. Terus deui lamun rukun anu terakhir engke tartib teh nyusun nyokotna sarua tina hadis. Eta tina hadis ieu. Sabada Rasul hiji waktu Rasul wudu Rasul teh ngalaksanakeun wudu. Kemudian disaksi beberapa sahabat gitu pan. Eta ayeuna oge cek guru-guru lamun mah patahan wudu praktekkeun langsung cenah di lalajoan teh kudu rek dipapatahan. Moal lila patahan wudu teh mun kitu. Da Rasul oge henteu seueur midatokeun dina bab wudu. Langsung Rasul wudu, beres wudu terus Rasul nyarios, hadza wuduun la yaqbalullahu sholata illa bih. Tah ieu praktek wudu anu Allah moal nalima salat kecuali ku wudu nu kawas kieu. Harita dina praktekna wudu teh Rasul disusunkeun. Ghuslul wajhi heula, ghuslul yaden, mashur ra'si, kemudian ghuslul rijlain. Praktekna teh Rasul teh kitu. Ku Rasul ditegaskeun, ieu cara wudu anu moal ditarima salat kecuali wudu kawas kieu. Heuh tegasna mah wudu anu sah teh tah kudu kieu, nyata kudu nyusun. Tuh, jadi tartib dijadikeun fardu karena berdasarkan aya hadis eta. Oge aya hadis anu kadua ketika aya sahabat dina bab haji naroskeun Rasul upami sa'i geuna haji. Ari sa'i teh kedah ti sopa heula atawa ti marwah heula. Lamun urang mimitian sa'i. Nah, cek Rasul ibda bima bada Allah. Kudu ngamimitian maneh ku perkara anu dipake mimiti ku Allah disebutna. Allah dina ayat haji nyebutna naha marwah heula sofa heula. Oh, dina Quran Allah dadawuhna innas safa wal marwata min sya'airillah. Sofa disebut pertama tah mangka urang mimitian sa'i ti sofa heula. Ah, asupeun kan ayat wudu, dina ayat wudu pangheulana teh Allah nyebatkeunana pagsilu wujuhakum. Mumah beungeut teh jadikeun pertama. Geus kitu dituturkeun wa aidiakum, dituturkeun wamsahu biruusikum, terus ditutup ku wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi dina ayatna ge Allah nyusun nyebutan pagawean wudu teh. Mangka cek Rasul tigawe eta kawas kitu. Nah, sehingga jadikeun patokan bahwa tartib teh jadi fardu kana wudu. Sehingga lamun wudu teu tartib, teu tersusun, sanajan opatanana ieu dipigawe pagawean wudu teh ngan diacak, mangka teu jadi. Tuh. Kitu tanya. Jadi sakali deui dina balabah fardu wudu mah sakabeh mazhab sepakat. Ieu termasuk ti antarana anu sepakat sakabeh mazhab. Disebutna teh masalah anu muttafaq. Tah teh ti antara lamun hayang jadi ahli fikih mah yang jadi ahli fikih, jadi pakar hukum, urang teh kudu apal masalah teh mana wae anu muttafaq kabeh mazhab, mana nu mukhtalaf, mukhtalatan berbeda. Tah jauh lamun jadi ahli mah da jauh keneh meuli. Nya, entak urang mah heulanan entong wara ngamerekan ahli fikih, urang mah diajar mengetahui tentang masalah fikih sageula. Man urang nu kudu inget mah kitu we dina farduna mah sepakat kabeh mazhab. Nyata aya genep farduna. Nomor kahiji al awal an-niyah. Nomor kahijina farduna wudu teh niat. Tong ora nulis. Meunang can dititah rurusuhan da moal dipupus. Fardu wudu teh kahijina niat. Niat teh dicokotna tina kata nawa yanwi. Hei dina naon hei? Hei, nawa yanwi dina naon hei? Tuh. Nawa yanwi. Urang tong dilatih. Lapip apa? Kenapa tahu lapip makrun? Naon. Dina naon jeung naon?
dina naon jeung naon ayana posisi harap elat teh? Ain jeung elang. Ain jeung elang, pan papilna mah nun nod ah. Papilna mah nun. Jadi patokanna mun aya kalimah anu ain jeung elamna ku huruf ilat disebutna lapif makrun. Alhamdulillah ari ngeureuyeuh ngaji mah samet atuh nyaho-nyaho urang teh. Kudu ngaji beurang kudu daek. Nyusulkeun Irfan ka depan. Jadi lapad niat teh dicokotna tina nawa yanwi niyatan. Asal nama niuyatan. Jadi asupna kana wajah naon di sok? Niuyatan, wajanan. Niuyatan, wajanan. Hah? Wajanan. Hah? Ti'latan. Jadi ada sagatna masdar tuh. Tak masdar mah can lagi kemarin masdar sulasi mah masdar. Jadi farduna wudu teh kahijina niat. Naonna yang ngaran niat. Di hareup bakal aya nya pasalnya. Nah ari paniat. Ai ceuk lugot mah ceuk lugot ceuk bahasa lapad nawa yanwi teh sarua jeung qasoda yaksidu. Ngamaksud dek ngalakukeun sesuatu. Iraha we urang aya gerentes hate rek anu tah gerentes eta disebutna niat engke rek anu gerentes eta teh niat disebut cek lugot ngalamun cek istilah syara mah engke dihareup aya tarifna disebut niat teh qasdu syai' muqtaronan bi fi'li gerentes hate rek migawe sesuatu barang jeung prakna ngamimitian. Lamun teu dibarengkeun ceuk syara mah lain niat nu kitu mah disebutna azam. Saperti urang ngagarantos hate engke rek dahar tak disebutna ngazam rek dahar. Ari niat mah ceuk syara mah garantos hate rek ngalakukeun sesuatu barang teh eta garantos barang jeung mimitianana migawe. Begitu prak mimitian migawe hate ngagarantos rek migawe ieu perkara. Itulah yang dinamakan niat. Ari tempatna niat dihareup ge bakal aya pasalna wa mahalluha al-qalbu. Tempatna niat mah hate. Kan pagawean hate niat. Garantos hate. Jadi niat mah pagawean hate, matak da moal hese. Jadi sanajan dina buktina angkana nomor kahiji niat, kadua ngumah beungeut, waktuna mah bakal bareng. Jadi waktuna ngumah beungeut teh, waktuna niat, kitu mun dina wudu mah ieu. Jadi tempatna niat mah dina hate. Ari hukumna ngucapkeun niat kulisan wa talaffudu biha sunnatun dihareup bakal aya. Hukumna ngucapkeun lafaz niat kulisan ngucapkeun eta mah sunnah. Jadi lamun teu diucapkeun teu naon jadi wae. Lamun da mah lisan mah teu kungsi ngucapkeun nawaitu atawa naon wae lah. Ngan hate mah ngagarantos rek migawe ieu. Jadi ngan pedah henteu boga pahala talafud. Jadi lamun diucapkeun boga pahala ganjaran lisan gitu, pagawean lisan aya. Jadi kada kudu ingatnya tempatna niat mah hate. Sehingga sanajan lisan ngagorolang ari hate malaweung mah kosong, teu jadi encan disebut niat urang. Encan ngalaksanakeun niat aya hate kosong. Da tempatna niat mah hate. Dan ngucapkeunana niat kulisan eta hanya sunnat hukum. Lain berarti henteu penting lain. Man ulah nepi ka ari lisan ngagorolang ari hate malaweung kosong. Ingatna kana naon keur waktu nyebut nawa itu teh hate di mana? Teu jadi eta mah kada. Jadi kudu fokus hate teh. Fokus sejak migawe perkara ieu. Nya contona lamun dina bahasan anu ayeuna mah urang teh pan rek ngomongkeun wudu berarti niatna teh niat rek wudu. Jadi fokus urang teh hate teh rek wudu gitu. Disebut niat-niat teh ngagarantos hate rek wudu gitu. Hari waktuna niat iraha mimiti migawe sesuatu nu diniatanana. Nyara kumaha pagawean we meureun lamun wudu waktuna niat teh
nalika ngamimitian wudu. Lamun salat waktuna niat teh nalika ngamimitian salat. Nah tak urang kudunya hoti iraha mimitina eta pagawean. Tah harita gerentos hate. Barangkeun jeung mimitian prakna. Tah lamun dina wudu mah di dieu nya mimiti pagawean wudu teh ngumah beungeut. Berarti niat teh barang jeung mimiti ngumah beungeut. Begitu orang ngumah beungeut hate fokus sejak wudu gitu. Nanti sejarah wudu. Ari tujuan diayakeun niat keur naon? Tujuan diayakeun niat teh hiji keur ngabedakeun antara pagawean ibadah jeung pagawean adat. Hiji teh. Tujuan ngayakeun niat keur ngabedakeun pagawean ibadah jeung pagawean adat. Orang contohan. Diuk teh aya diuk ibadah, aya diuk biasa adat. Adat teh pagawean biasa. Tah bedana antara diuk ibadah jeung diuk anu lain ibadah, niat ngabedakeunana. Da dina diukna mah kitu-kitu keneh, da sila ibadah jeung sila biasa sarua. Nah, contohna model lamun urang erek diuk di masjid, sanajan sarua diuk, aya anu diukna boga nilai ibadah, aya anu henteu. Lamun make niat i'tikaf, boga nilai ibadah. Lamun teu make niat mah eueuh. Sanajan diukna sarua. Diuk teh cicing maksud dinya malah. Jadi cicingna seseorang di jero masjid bisa aya nu boga nilai ibadah, bisa oge anu teu boga nilai ibadah le. Mata lamun diuk atau cicing di masjid hayang boga nilai ibadah kudu make niat, yakni i'tikaf. Tuh mata tujuan dari aya ke niat teh nu kahijina keur ngabedakeun antara pagawean ibadah jeung pagawean adat. Anu kadua, tujuan di aya ke niat teh keur ngabedakeun martabat ibadah. Kumaha maksudna ngabedakeun martabat ibadah teh? Antara ibadah fardu jeung ibadah sunat ku niat engke kapang. Lamun jelema niatna ieu ibadah teh ibadah fardu, nya berarti jadi ibadah fardu. Lamun niatna ibadah sunat, nya jadi sunat. Jadi beda tingkatna. Jadi fungsi diayakeun niat teh dua, kahiji keur ngabedakeun antara pagawean ibadah jeung pagawean adat. Anu kadua, lamun dina ibadah oge keur ngabedakeun tingkat-tingkatna ibadah antara fardu jeung sunat. Tah bisa bedana teh ku niat. Da kadang-kadang ari praktek mah kitu-kitu keneh. Praktek gerak dohirna mah. Nya kaos tadi oge antara anu i'tikaf jeung anu lain i'tikaf. Da sarua-rua keneh caricingna mah di jero masjid. Ngan lamun nu saurang make niat berarti bogaeun pahala i'tikaf. Nu ieu teu make niat moal boga pahala i'tikaf. Kawas mandi pan mandi teh aya mandi anu statusna ibadah, aya mandi nu statusna adat teh biasa da osok mandi. Tah bisa dibedakeunna ku niat. Lamun ketika mandi manehna make niat boga pahala. Mandi sunat misalnya. Sejam mandi sunat. Kawas tadi we lah nu anu rek Jumatan. Aya anu mandina teh bogaeun pahala lamun niat sejak mandi karena rek init Jumat. Lamun anu mandi biasa mah kos budak brus-brus we gitu. Nah ajan di akhir biasa cumplang. Nya tetep we teu bogaeun pahala. Tuh nya eta bisa dibedakeunna ku niat. Eta tujuan diayakeun niat. Taina urang asup we kana masalah wudu. Ari niat dina wudu anu cukup sehingga lamun urang wudu make niat nu eta dianggap cukup. Nya di antarana urang bisa ngagunakeun salah saja nu tilu ieu lah. Anu kahiji nawaitu raf'al hadatsil asghar. Urang ketika wudu teh niat ngaleungitkeun hadas leutik. Jadi begitu ngumah beungeut hate urang teh fokus sejamikeun hadas leutik. Jadi da mikeun hadas leutik teh eta wudu teh. Jadi begitu tat ngumah beungeut hate teh sejamikeun hadas leutik. Atau
Oh, bisa oge urang dina hate ngagarantoskeun saja wudu fardu. Jadi begitu orang ngumah beungeut teh hate fokus saja wudu fardu. Jadi anu katilu bisa oge kieu nganiatan dina wudu teh. Nawaitu istibahata shalah. Sejak hayang wenang salat. Begitu orang mah beungeut teh fokus hate sejak hayang wenang salat. Saya make garis-garis miring naon? Maksudna salatna bisa diganti ku nyawa Quran, ku mawa Quran, ku tawaf. Jadi henteu dibawa ke cap wuduna mah bisa. Jadi hate ngagarantoskeun begitu urang umah beungeut teh ngarah wenang salat entas wudu ieu teh kitu. Paling pertanyaan anak kumaha lamun urang boga wudu keneh. Urang teh boga keneh wudu encan batal mun cek kuasa urang. Tapi rek wudu deui, rek ngaanyarkeun di wudu. Pan meureun eueuh hadas. Bener teu? Terus deui lamun urang rek salat da geunang teu wudu heula deui ge urang keur boga keneh wudu kumaha tah mangka nu bisa digunakeun tah nu tengah. Jadi sanajan status wudu na sunat tapi urang bisa make niat wudu fardu. Ngan teu bisa lamun ku ngaleungitkeun hadas da paktana eueuh hadas na awak urang. Ngalamun awak urang keur aya hadas pek pilihan salah saji nu ieu. Tapi lamun awak urang na status geus suci tina hadas, tegasna boga keneh wudu, rek wudu deui, wayahna eta mah gunakeun anu tengah wae. Seja abdi wudu fardu. Jadi henteu lila sok teh naon lilana coba. Makuskeun sakitu. Nah. Awaitul wudu al-fardhu lillah. Jadi wudu fardu karena Allah. Nawaitu raf'al hadasi lillah. Sejak abdi miceun hadas leutik karena Allah. Nu jadi loba pilihannya. Geus bari ngaji. Jadi kena moal pasean. Moal marabutkeun. Ulah diparabutkeun lapadna tapi kabeh marah lawung eta mah sarua eta mah nu cengos jeung anu ieu jeung nu campieul sarua nu. Nah, anu penting mah sih ingat, Hilmi. Ieu gerentos-gerentos ieu teh dina hate ayakeunna. Terus waktuna urang mokuskeun ieu teh ketika ngamimitian ngumbah beungeut. Begitu urang ngumbah beungeut, fokuskeun ieu. Jadi atuh lamun nyebut nawaitul wudu'ana memeh ngumah beungeut jadi teu nya jadi aya nawaituna da eta mancan niat bener teu ngan beda fokusna hate bareng penjeh ngumah beungeut fokusna tadi sejak di wudu fardu begitu ngumah beungeut udah moal lila sakitu mah barangnya nya hiji tah farduna wudu teh niatnya teu kada panjang deui. Kadua farduna wudu teh asani ghuslul wajah. Ghuslul wajhi. Fardu wudu teh kaduana ghuslul wajhi. Aya dua kata. Berarti orang kudu biasa nganyahokeun heula arti hiji-hijina. Naon arti ghuslu? Naon arti wajah di dieu dina bab wudu? Aya artina ghuslu. Hartina ghuslu terjemahna pan ngumbah. Naon disebutkeun ngumbah? Jiryanul ma'i bi tab'i. Jiryanul ma'i atawa jaryul ma'i bi tab'i. Atawa sok aya din nyebutkeun sailanul ma'i bi tab'i. Eta kene. Sailan, jiryan, jaryu eta kene maksudna. Naon? Mengalirna air dengan watakna. Eta disebutkeun ngumbah. Ya, jadi cai ngalemereh ku sorangan gitu. Ku watak manehna we. Ngabaseuhanana eta anggahota teh ku watak manehna mengalir gitu. Eta arti ghuslu. Ari wajah naon?
maksudna wajah di dieu dina bab wudu. Nu disebut wajah dina bab wudu bagian depan kepala. Nyaho sirah, nu mana sirah? Tah ieu teh sirahnya teh mimiti ieu tah. Ieu teh sirah ieu. Ieu mah beuheung ka dieu mah leher. Tah ieu sirah bagian tubuh pangluhurna. Tah disebut wajah teh sirah teh bagi dua lain kudu dibelah. Bagi dua sirah teh. Aya bagian depan, aya bagian belakang. Tah sirah bagian depan itulah yang disebut wajah. Hareup kan wajah teh depan, mata kayak ini wajah tu wajhi. Wajah tu aku hadapkan. Wajhi badanku lillazi fataras samawati wal ardh, kepada zat pencipta langit dan bom. Bom na? Bumi ya. Matak make iya mim nanya mun ngalugot. Bisi wala ardi lan bom. Bumi. Nah, sini kok masih kene be wau mim mungkun nulis bumi teh. Jadi bakal bom macana niko mun. Maka iya entas mimna teh. Jadi oh iya teh dikasrahkeun mim bumi. Jadi wajah teh hareup ingat. Sehingga nu disebut wajah di dieu bagian sirah depan. Bagian depan daripada sirah itulah yang disebut wajah. Tah, asupkeun ayeuna. Padeuh teh nomor kaduana goslul wajhi ngumah beungeut. Ngumah beungeut. Berarti nu disebutkeun ngumah ulah diusapkeun cai teh. Jadi baseuhna cai kana eta bagian ulah ku cara diusapkeun. Nya ku cara cenah ngucur cai teh kana eta sisi-sisi wajah teh kana eta bagian daripada wajah cai teh cenah ngalemere lain kudu loba lain da sadayan saeutik oge pan ari cai mah watakna mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi lamun kurang dibanyurkeun ti belah luhur otomatis eta cai bakal ngucur tah eta nu disebutkeun goslu teh. Jadi si cai teh tepina kana eta kulit beungeut teh dengan watakna. Ngan lamun tihanap kaluhur secara watak cai mah moal bisaeun sehingga lamun urang nyeblok bagian belah handap kumaha ge bagian luhur mah eta can kakumbah sehingga sanajan baseuh ku cara disurungkeun ku leungeun eta deui anggap teu dikumah. Ngarti teh? Nya kitu deui cai mah secara watak moal bisa mengalir kanu tempat sejajar secara watakna. Sehingga contohna lamun urang nyeblok sisi belah tengah kagigir ka dieu moal otomatis mengalir, bener teh? Iya. Jadi atuh praktekna dina ngumah beungeut, cai teh datang ti bagian atas. Sehingga lamun cai datang ti bagian atas misalnya, cut kitu teh nya. Engke ngalemereh tah eta disebutna teh si beungeut teh kakumah teh. Tah kudu kitu ngumah beungeut. Disebutkeun ngumah-ngumah ngabaseuhan bagian beungeut ku cai sehingga cina basahna teh dengan watakna we. Ngan lamun ngaratakeun hartina nungtun, nuyun eta cai nya teu naon. Misalna ku urang di banyur sisi belah luhur, kemudian dituturkeun ku leungeun teh kitu tah. Naon sebutna teh dipanganteurkeun, eta mah ngaratakeun ngomong. Da tetep sanajan teu dikitu ge bakal eta cai teh bakal nepi kana bagian beungeut teh bakal ngan supaya lebih cepat dan rata dibantuan ku leungeun mangga. Ngan lamun kawas budak teh geuning baheula mah baheula urang kawas si beungeut hudang sare. Jadi palebah panon wungkul nu di baseuhan teh. Ka dieuna teh dikieukeun wungkul. Ka dieuna teh dikieu-kieu tah eta mah wayahna. Eta sebagianana teu kakumah ngaranna. Pali oge kausap eta. Nya? Heeh. Geus anu mah harti kecap goslu. Maksudna goslu sabab engke bakal aya 3 kata nu ngagunakeun goslu. Wajah, yadaen, rijlen, goslu nu digunakeun. Jadi goslu mah paling luhur. Lamun mashu ngusap sahanapeun tina goslu, sahanapeun tina ngumah ngusap. Sahanapeun. Sehingga lamun anu kudu dikumah teu bisa ku cara diusap. Tapi lamun nu kuduna diusap cukup ku diusap oge, maka lamun dikumah mah mimbabi leuwih komo. Huluna ge seneng atuh dipasihan ping-pingna mah mimbabi leuwih komo. Atahna ge resep gedang teh atuh dipasihan asakna mah atuh kantenan. Nah lamun anu resepna asak unggul dibere atah moal asup.
Lamun kudu goslu di bawah mashu mal jadi. Ada ya ulah pahili, awas ya. Nya ulah pahili deui. Jadi dina pelebah wajah mah kudu goslu. Fardu wudu teh kaduana teh goslul wajhi, ngumah beungeut. Tinggal ayeuna mah batas. Ari batas beungeut nu kudu kakumah dina bab wudu sakumaha. Tiluhurna mana bitu sya'ri roksi. Tempat tumbuhna rambut. Mulai tempat tumbuhna rambut kepala. Kalau mun nama ieu mana bitun teh nama. Jadi mulai start ti dieu sehingga lamun setar ngumahna ti dieu wungkul tah ieu berarti teu kakumah tah. Najan seutik oge. Tah ieu batas luhurna mana bitu sya'ri roksi. Tempat tumbuhna rambut kepala. Batas bawahna muntaha zakon, ujung gado. Nu disebutkeun zakon nyaeta zakon teh multaqol udman, tempat pertemuan dua tulang rahang. Pan ieu teh misah. Ieu teh lain ngahiji, ieu teh dua tulang teh ieu teh kenca katuhu nya, ieu kenca, ieu katuhu. Tah ku Allah teh dipreskeun gitu, trak. Tah ieu teh tempat pertemuanana. Eta disebutna zakon, bahasa urangna gado. Nah, jadi ujung bawahna gado jeung anu sejajar jeung tulang rahang eta tah. Tah, rasakeun ku urang tulang. Ya tulang, pan ieu mah geus daging lok teh. Bener teh? Nah, ieu tah. Tah ieu tah hilmi ingetkeun tah. Tah. Batas bawah nanya. Jadi batas luhurna tempat tumbuhna rambut di nu normal eta teh. Di nu umum. Nu umumna jelema mimiti jadina buukna balebah mana batas luhurna tah. Tidinya setarna hanapna ujung gado jeung anu sejajar dia tulang rahang. Terus batas gigirna watadul udun ila watadil uhra. Tina batas gagajihna cepil kanu sabeulahna deui tah ieu disebut watad tah. Batas cepil tah ieu. Aya pan ieu mah disebutna teh hihidna geberna. Lain gober masih ilham heula gober. Gageberna tah eta. Tah ieu mah ieuna lain PKD lain bat. Ieu tah ingat ieu kade tah. Ku urang kudu di naon sebutna teh di benang. Yang kitukeun set. Ka dieu tah ngabenang teh. Cet. Tah ieu nu kudu kakumaha. Cet tuh. Ya lurus ti dieu teh. Ieu teh lurus. Berarti tah lempengan ieu teh kasebut wajah keneh nu kudu kakumaha tah. Lempengan hanapeun pisan eta tah. Hanapeun ujung teunceuri tah. Oh, ya karasakeun ya tulang tuh. Tuh itu, pan ieu ujung tulang rahang teh inget kan? Ya ujung tulang rahang, tah ieu teh lurus ade tah. Tuh, sut. Tidinya mengkol ka dieu. Tuh. Sehingga engke teh aya bagian daripada pelipisan anu kabawa kana wajah tuh. Kan kitu. Jadi lain ka dieu lain. Lain ka dieu kieu lain, ka dieu. Tuh. Kitukeun heula luruskeun heula. Cet. Tuluy ka dieu. Tuluy turun ka dieu. Kos dipasagikeun gitu ilmi kawas urang ngabenang. Cet. Gitu nya. Tah. Mana anu kudu kakumah teh? Heuh sakabeh bagian tina batas-batas eta. Sehingga anu kasebut bagian dohir tina eta wajah wajib kakumah. Mana bagian dohir teh beubeuremna bibir. Wajib kakumah. Jadi kudu kakumah tah beubeuremna bibir. Kemudian bagian hidung tah. Hidung anu ieu tah, hidung depanna muqaddam anfi disebutna. Hidung bagian depan. Jadi cai teh kudu ka dieu tah. Kudu karasa ka dieu. Ulah ieu na wungkul, ulah cupingna wungkul, ieu kaliwat ieu tah ieu teh ka bagian dohir. Kemudian muk jeung lehad. Naon disebut muk tah tempat kumpulna cileuh. Tah ieu tah ujung panon belah dieu nu ada kana irung disebutna muk bahasa Arabna. Lamun ujung panon anu sisi ieu disebutna lihad, paranti ngadelek. Ieu bahasa sok ngadelek nih kasih ilmi campur jeung siku teh. Gitu. Tah ieu na mata kudu kitu tah, benerkeun mun wudhu. Ieu teh kakumahnya. Kemudian bulu. Bulu anu tumbuh dina beungeut wajib kakumah jeung jero-jerona. Dimulai bulu halis nu jadi di luhureun panon, kemudian bulu-bulu panon, kemudian bulu anu jadina dina luhureun bibir nu disebutkeun syarib, kumis bahasa urangna tah ieu.
anu tumbuhna dina hanapeun bibir anfaqoh disebutna tah ieu tah. Anak kapan boga contohna nama ieu mah tah. Tah ieu kudu kakumaha? Luar jero. Termasuk tah ieu tah. Bulu anu jadi napali pisan teh rek panjang rek ponok sama kudu kakumaha. Ya, anu jadi napali pisan tah. Tapi lamun bulu nu sirahna mah nu kaasup sirah teh wajib kakumaha. Tah ieu pali pisan mah tah ieu. Pelipisan. Tah bulu nu aya pelipisan kakumaha luar jero. Termasuk bulu anu tumbuh dina tulang rahang. Nu tumbuh dina tulang rahang, lamun nu tumbuh dina tulang rahang tah ieu tah. Ieu tulang rahang tah. Sok aya pan jelema teh sareng buluan tulang rahangna teh ka dieu tah. Eta nu sok disebut naon teh lain jenggot eta itah naon teh sebutna teh? Godeg, mang godeg. Godegnya, godeg, godeg. Mun bahasa Arabna mah naon teh? Lihyah mah ada janggot nanti. Arid bahasa Arabna mah arid. Nah, arid tanya godeg. Kemudian bulu anu tumbuh dina gado, tah na boga anu tumbuh na gado mah. Ieu disebutna lihyah bahasa Arabna, urang sok nyebutna janggot. Jadi janggot mah anu tumbuhna dina gado tah, nah, dina tulang gado jeung sekitarna janggot, nu tumbuh dina tulang rahang ka gigir ka ditu kana sisi ceuli disebutna arid. Nah, godeg teh. Tak eta ge kabeh kudu kakumbah luar jero. Kecuali lamun kanel, lamun janggot jeung godeg kanel eta mah cukup dikumah jerona wungkul. Luarna wungkul mah. Jadi cukup di kitu tah. Tos. Nah. Jadi lamun janggot mah jeung godeg dipisahkeun. Lamun kanel cukup dikumah bagian luar. Lamun ipis dikumah luar jero, hartena luar jero teh jeung kulit nu dina hanapeunna di sela-sela kudu kakumah dikitukeun. Lamun janggot jeung godeg anu ipis, lamun nu kanal mah cukup dikitu unggul. Engke dina pasunatan ari tambahanna. Tah lamun bulu nu sejen mah sanajan kanal wajib kakumah jeung jerona, seperti lamun jelema kumisna kanal. Ngahaja eta mah diurus nepi ka halangan irung oge. Cumuk-muk, wajib eta. Mun wudu wajib. Di kitu-kitu kudu karasa si cai teh nepi ka kulit. Atawa halis. Mun dikukut nih ka kanal, ka ngaceudig halis. Wayahna. Ya. Teu. Tas. Pada nomor kedua kapaham? Kapaham teh? Ngan lamun bola mata eta mah lain ka asup bagian dohir. Jadi teu wajib ka kumaha bola mata. Sehingga lamun jelema wuduna bari peureum misalna peureum teu naon nu penting jah juru-juru matana mah kakumaha. Itu. Nah lamun bibir mah beureumna bibir lamun beureum nya tukang udud mah hideung kos kuring. Beureumna bibir wajib kakumbah. Kada sing apa? Sehingga engke dina bab syarat wudu bakal kasamungna ya awewe make lipstik kumaha. Geus tah eta fardu wudu nomor kadua, nyata kaduana fardu wudu teh ghuslul wajhi ngumbah beungeut. Sabarakali ai farduna sakali farduna. Nu wajib mah sakali ngumbah beungeut. Jadi engke 2 jeung 3 mah kadua katiluna disebutna kumahan sunnat. Nyapi gawe kurang ge ada kesempatan mah ngan bisi hiji waktu kasusna model caina kurang. Itu ari geus paham oh cukup sakali asal ratakeun gitu nya. Jadi matak paribasana keur ngumah beungeut mah cai sa ieu tah satengkor ieu satengkor leungeun eta teh geus cukup. Datang ke wudu lamun bisa mah ku saleter ge nya memang cukup pantes. Ku saleter bakal cukup wudu. Sabab atuh keur ngumah beungeut tungkul mah malah ku sisa cangkireun setengah cangkir sabalikan. Engke paling ngumah leungeun meureun. Lamun ngumah leungeun setengah cangkiran berarti ge sacangkir setengah alah aya sakecret keur ngusap sirah misalna sacangkir tah setengah literna keur ngumah suku duana jadi nya urang mah pan sagayung teh keur sabalikan wah olok bongkana cayeuna gratisan kitu teh anu barang-barang gratis tetep jadi arolok tapi lamun menang beli mah kali ukur eta teh contohna mah pangarasa Habib Umar bin Hafid Tarim waktu mapatahan wudu saalit penggunaan caina cara tadi tanean
Da eta oge sateko leutik teh teu saep ti mimiti sunat. Ku teu mimiti pasunatan engke di hareupeuna kokocok tuluy kekemu istinsyak. Jeung pasunatan teh bari tilu balik sateko alit teu saep. Tah sakuduna kitu urang teh wudu. Jadi entong guar gitu nya sanajan cayeuna gratisan gede nyiuk mah saeutik we. Cet sacakupna. Nyuk deui gitu. Ngan anu wajibna mah sabalik. Ingatnya dina ngeumpah beungeut teh wajibna mah sabalik. Ci ingat teh bieu batasna. Tah ieu batas beungeut teh berlaku keur lalaki keur awewe wuduna kitu batas beungeut. Ngan wajib ngaleuwihan saeutik tina batas. Pan dieu batas mah samat dieu unggul mun luhurnya. Hanap samat dieu tah tina eta batas kajeun teuing paribasana ngan ukur setengah senti wajib dileuwihan. Jadi lamun luhur wajib rada leuwih saeutik ngabanyurkeun teh gitu. Najan teu tina tengah ka poe teu kudu. Nu penting aya leuwih saeutik tina batas awal. Ka dieu leuwihan saeutik. Ka handap oge leuwihan kulawitkeun saeutik basa. Supaya ulah aya nu kaliwat gitu aya ta batas. Ngarti teh? Nah, lamun ieu geus ngarti nu disebut batas beungeut mana tak engke keur awewe dihareup tina bab aurat salat, aurat tubuh dina waktu salat. Pan anu diiwal teh beungeut, mana sakumaha beungeut anu diiwal? Nyata anu wajib kakumah dina wudu. Sehingga ketika awewe salat, bagian anu wajib kakumah dina beungeut ketika wudu eta teu wajib ditutup nalika salat. Jadi lamun kabuka ge teu dianggap kabuka aurat. Ngalamun leuwih tina batas eta kabuka aurat. Tapi mazhab urang, mazhab Syafi'i, lamun aya saeutik we hanapeun gado, anu katingali mun awewe ye keur salat. Aya we nu teu katutupan, kajeun saeutik hanapeun gado, batalat salat duha. Batal salatna. Atawa lamun ti awal mah kalakuanna kitu. La tasihu salatuha. Teu sah salatna. Sabab aya bagian aurat anu teu katutup. Eta kudu hati-hati nyimpen mukna, batas muknana eta ibu-ibu. Nya, boga ibu. Oh, boga tabejaan kade emak, kade nyimpen batas muknana kitu bisi nyorosod. Eta mending rada beh luhuran gitu tah kade. Ulah dipas teuing bisi ketika bergerak nyorosod. Aya we saeutik nu kabuka bahaya gitu. Atau heun teh dipotan gitu nih kok. Bro, teh 20 ratus mere ka mana? Daek teh. Daek atuh gagah duit 20 ratus mau pedang. Sakitu tinggal engke goslul yadae nomor katilu. Ingat kecap goslul nama geus dibahas. Katiluna goslul yadae. Ya. Cekap Allah alam bisawab.